Kamerdekaan Republik Indonesia teh lain ujug-ujug atawa hadiah ti penjajah, tapi rahmat ti Gusti Nu Maha Suci kalawan ditebus ku nyawa para pajuang anu perlaya di medan perang. Hayu singkilkeun leungeun baju pikeun bajuang di zaman merdeka. Main rebutan mangrupakeun siloka. Hesena para pahlawan ngarebut kamerdekaan. Urang mah kari syukurna ku cara ngesian kamerdekaan ku karya-karya anu mangfaat keur salarea. Para pejuang mah hayang ngibarkeun bendera merah putih teh toh pati jiwa raga teu cara urang ayeuna haridaekna. Asa piraku mun ayeuna dina raragami eling kemerdekaan RI, urang teu hayang-hayang acan mah masangkeun bendera di buruan. Geus 75 tahun negara urang merdeka ti penjajah. Piraku hirup urang rek kieu wae. Hayu paheyeuk-heyeuk leungeun, paantai-antai tangan. Ngawamu negara ku cara ibadah sing kusuk, pagawean digawe cing bener, nu sakola diajar cing junun, meh bisa ninggalkeun kahadean ka penerus bangsa nu bakal datang. Di zaman bambu runcing bari sagala hese para pajuang bisa ngalepaskeun rahayat ti penjajah. Piraku ayeuna di zaman canggih bari jeung sagala nyampak, urang teu bisa kaluar tina kasulitan nu karandapan. Harudang barudak, ieu zaman geus merdeka.